atuhnya karunya. Bere atuh kumane. Itu bisa mere-mere acan. Tuh. Eta kuring teh mun boga duit mah dibere nya kuring teh teu gawe. Cing atuh bah. Sawah lega, meri loba, geus paranen, piraku teu boga jang mere incu-incu acan. Abah mah lain tayang mere keur kukumpul abah teh. Kumpul keur naon? Geus kolot abah teh. Boga duit mah bere mangpaatkeun, da moal dibawa harta mah moal dibawa pae atuh. Bere saeutik mah. Naon abah teh kukumpul teh keur ngawin rana abah teh. Kumpulan naon abah teh. Naon ngawin rana? Geus kolot we kawin we keur begikeun ke rana. Pikiran keluarga tuh incu karunya kelaparan hayang jajan teu dibere. Sing karunya atuh kasih emak nu di imah. Si mah nungguan naon malah kawin jang rana kumaha tuh. Tuh. Bejakeun ka si emak, si abah rek ngawin rana. Bejakeun. Bonganna tar teu mere wae. Bejakeun ka si emak rek ngawin rana. Kan mah bebas bos lah. Kan bebas lah. Si goblok. Dasar aki-aki bedegong teu karunya ka pamajikan. Sultan mah bebas bos lah. Nah, Sultan mah bebas. Anjay.